Tah nomor katilu arod teh aya arod muparikoh sakapeung alus sakapeung goreng gitu. Sakapeung alus hade sakapeung gote muparikoh. Lalu dia mah kenal nya. Tah eta mah dibentukna teh kumul hamah. Ya kenal. Sakapeung alus eta teh. Abang cager ya. Abang biadab. Syukur ku saeutik pan kitu nya. Aya alusna, aya gotekna. Geus samutu geus namprak dieu nya. Midama itu teh sara mah ibadah gitu dina sara kan jadi aya tunggungan gitu syukur ku saeutik Nyari terus doma teu boga. naon balad-balad teh nya tawadu nya tawadu aya alusna loba gotena da geuningan tawadu teh akhirna mah hayang disebut hayang dihormat tawadu malian mah hayang disebutkeun ahli tauhid tawadu Sarua keneh kieu. sami tawadu wadoa teh nyimpen diri gitu mendudukan diri memposisikan diri sok sanajan memposisikan di paling luhanapna anggar ya memposisikan diri bahwa orang teh boga sesebutan gitu. Aduh berarti teu panggih jeung jirim tadi gitu mah. Urang boga sesebutan atau jiriman ari gitu. Sebenarnya mah nu kudu sila dilu dipayun teh kuring, kuring mah dataran emongkeun diri gitu. Wah, cenah kalebat panjenengan. Ini dia. Aduh, Bari ngeletek ati mah. ati ngeletek. Terus kena aing sih ngomong. Muparikoh teh. Sakapeung alus, sakapeung gote. Tawadu sobarnya syukur suka sana suka mah mutmainah aya sobarna Yunan kan mutmainah mutmainah aya benernya. Sieunan. Syukur ku saeutik we. Rintih teh Tawadu jadi sanes ku ilmu tapi rintih teh ku jengke. nya jengke gitu kasieun. Nah kumarina jengke kumaha teh beusina teh. Mohon Udah gitu teh. apik lain ku ilmu gitu rintih Tapi kan ku ilmu eta mah jadi kasieunana nya teh proses. Sing salah Tapi kan dirinya sing salah teh. Sing salah balas nyalaan apa kumaha bari dia? sing salah teh kurangnya suwung tina ilmu. Oh, suwung tina ilmu. Suwung tina ilmu gitu. Suwung tina ilmu mah nya kitu kursina kirinya. Sing salahnya. Padahal tauhid segitu Gusti Lana nya. Di 87 aya nu naon heat teh nya. Cepluk ya. Bantu mah. Nah, itu di 87 namanya. tuh di 8 dua mah mamanya. karena tuh lila lila ngojek sebelah titeuleuh Baik itu Saya jalur eyang gitu. Cicing golodong eyang. Itu bujur-bujur ketinggaling ngarepake. Pan tadi ge aya mulutan teh. Nah, jangan gua kaduana teh. lah Anu dilahirkeun terus dilahirkeun teh. hiji memperingati kelahiran Nabi, kedua memperingati anu dilahirkan ku Nabi, tilu warisan Nabi, opat Eta. opatnya naon sambungan diri persambungan diri. Sambungan diri. Warisan Nabi eta. 82 ngomong Tapi ngoreh warisan Nabi. 82 teh kawin mah. 80 alhamdulillah di itu mata kuat ngadar ladau yang pandangan lama dilatih betul gitu puasa
Percaya jebolan pondok. Sudikpan jebolan panjang. Jadi misalkan pondok kalau lupa. Seharusnya pondok di mana? Di tubuh irangnya. Jombang. Jadi irangnya jadi Tukang harang. Iya, apalagi jadi tukang padomo, tukang bajigur, jadi gorok